Ngawas tangan roro ilal mirfaqaini maring siku roro atau biutai kang kaping papat masuk syai'in iku ngawas sawiji-wiji min basyarati rasi saking kulit sirah au sya'in atau buuk. Assalatu wassalamu alaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nanu ala zalika min asyahidin wa syakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tibayun hayu urang sasarangan panjatkeun puja sareng puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu baratos nasihat ka urang sadayana mampuan pirang kanikmatan terutamina pisan nikmat anu kecil agungna yakni nikmat iman wal Islam. Nikmat panjang umur, nikmat sehat. Alhamdulillah urang sadayana biasa kompal dari dia tempat mudah-mudahan urang sadayana selalu aya dina rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia dicurahkan ka baginda alam junjungan urang sadayana yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina para sahabatna oge ka urang sadayana sebagai umatna mudah-mudahan jaga di yaumil qiyamah urang ke syafaatna amin. Para jamaah, para bapak-bapak, para kasepuhan, para santri kum sadayana alur khusus ka kasepuhan urang selaku ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah yakni akang maka telah lakukan kesempatan akang anu mudah-mudahan anjur Allah Subhanahu wa taala selalu kesehatan panjang umur kasihan jembar rezeki anu halal dan barokah. Kita hilang para kasepuhan anu sanesna bil khusus ka Bapak Gus sami anu sing hormati saking muliakeun bagi teka kantor ketua RT 01 kalau bahasa kasepuhan orang sami kita hilang nanti PTN Sawana tak merasa apa-apa sama-sama hormati saking muliakeun. Oke kabar hadirin sadaya hapunten tetiasa sebagian lebih hiji-hijina oke teka kantor kasepuhan orang eta arti jadi sebuah talib kum sadaya ambil khusus deui nyata guru orang anu Hasan sami bisa hormati sambil muliakeun. Mudah-mudahan urang sadayana anu kempel ieu nyata anu sejatolan ilmu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sareng selalu aya dina taufik hidayahna amin ya Allah ya rabbal alamin. Satayana dilajengkeun kana sakumaha balagan urang dina ngaos
neraskeun sasaranna nyaeta kitab Bahjatul Wasail. Satayana sing abdi nerangkeun ieu kitab nuhun kedapunten sareng maklum tina sadaya kasalahan sareng kakilangan. Margi sami sing abdi oge saja tolong mudah-mudahan kesalahan sareng kakilangan Allah Subhanahu wa taala dihampura. Oke, khususnya aku para jamaah sadayana. Urang lajengkeun mempersingkat waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taca beres anu perantos urang dibala kamari sakedik deui dina masalah akidah. Masih dina nyaritakeun tentang akidah keimanan urang. Nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannata hakun wan naru hakun wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun. Jekamari nyaeta naon-naon anu dicaritakeun, anu disebutkeun, anu disampaikan ku junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bener. Termasuk di antarana nyaeta wal jannata hakun. Kanjeng Nabi nerangkeun tentang surga. Nyaeta sebuah tempat pikeun jalma-jalma mukmin anu takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Eta bener kaayaanana tempat kesenangan di mana eta surga langgeng di lebetna. Tempat anu luar biasa. Jadi ku urang kudu diimankeun bahwa eta teh bener surga. Urang sadayana sering nguping tentang surga. Ternyata eta surga cariosan Abdul Rahman pamimitina pangawalna aya sababaraha eta surga. Aya sababaraha macam. Anu kahiji nyaeta surga Darul Jalal. Nu kahiji nyaeta surga Darul Jalal. Didamelna ka Allah minal lu'lu'il abyadi. Nyaeta tina intan mutiara anu bodas. Luar biasa lain tina bata semen deui, tina bata hebel deui. Tempat urang anu didamel tina semen jeung bata hebel eta tos luar biasa, ku nyamanna luar biasa urangnya. Rapih di plester. Oh luar biasa. Komo ieu mah didamelna ieu surga tina inten mutiara anu bodas putih. Nu kadua nyaeta wasaniha Darussalam. Aya anu namina surga Darussalam. Didamelna eta surga Darussalam nu kadua nyaeta min yaquta ahmar. Didamelna tina inten yakut anu beureum. Urang mah teu apal. Urang mah karang kana sabatas barang anu paling mahal anu kauningan ku urang hanya sebatas emas. Ternyata aya yakut. Anu katilu nyaeta wasalisuha jannatul ma'wa. Aya disebut surga ma'wa. Min zabarjud ahdon. Nyaeta anu didamelna tina Jabarjud Ahdon. Warabiuha jannatul khuldi. Aya muka opat disebutna surga jannatul khuldi, surga khuldi.
min marjana asfar didamel tina intan marjan sami wa khamisuha imah sekadar nerangkeun nama-nama surga. Ternyata eta surga eta aya sababaraha tempat. Ya urang lebetna kana surga nu mana? Wallahu a'lam. Moal sarua surga anu ku urang diasupan jeung surga anu ku para ahli ulama diasupan atau enak. Enak amat cenah. Kami mah capek guruna kita tatapan ge nya puluhan tahun anak sarua bae henteu beda. Anu kalimah wa khamisuha jannatun na'im nyaeta surga naim. Aya kalimah min fiddati baydo didamel eta surga naim tina perak anu putih. Wasalisuha jannatul firdaus. Iya besok kakupingku urang. Nyata aya surga firdaus. Surga firdaus anu kagenep min zahabin ahmar didamelna eta surga firdaus dina emas anu beureum. Wa sabiha jannatu adn nuka 7 aya surga adn. Surga adn min duril abiyadin didamelna eta tina inten anu putih. Wasa minuha darul qarar nu kadalapan aya surga anu disebut darul qarar. Surga darul qarar. Tah eta Kanjeng Nabi nyarioskeun tentang surga, supaya orang kabita hayang lebet kana surga sebab eta surga tempatna kasenangan abadi di dalamnya. Di dalamnya orang moal menakan maut. Maut mah cukupnya eta setelah hidup maut. Terus dihudangkeun deui poe kiamat. Tidinya langgeng abadan-abadan. Anu asup ka neraka langgeng di neraka. Sanaos upami di alam dunia maka belum tutup maut ya. Gitu. Upami di neraka mah tetap tos hancur ya. Hirup deui ngarasakeun siksaan Gusti Allah. Pembalasan amal gorengna ke waktu hidupnya. Anu untungna di surga. Jeung deui moal mendakan maut jeung moal mendakan nyaeta urang semua punten nyaeta buang BAB deui atau buang air kecil deui. Sedek eta surga eta. Meski itu bae pokona. Teu aya kehidupan deui. Ya, luar biasa. Kabayang apa kumaha itulah anu perlu penting kurang diimani, dipercayai seperti itu. Cenah beja ya, tapi perkara anu wajib kurang dibenarkan. Ngaranna akidah sam'iyah, tauhid sam'iyah. Perkara itu. Maknya cek akal mah maknya. Ya angkong seueur bubuahan naon bae tempat kemewahan, naon bae urang hayang naon aya, makan naon bae. Tapi kok teu aya kotoran dia itu atuh namina oke terus itulah ulahnya akalan tapi diimani namun perkara hukum atau tauhid di akalan mau beres bisi mundur kurang umpama bisi mundur kurang cukup meyakini bahwa surga itu ada benar untuk orang-orang mukmin jalma-jalma anu iman ka Allah percaya pangeran teh Allah Muhammad teh utusanana jeung kadituna sakur-sakur eta keimanan urang ka kitab-kitabna para malaikat-malaikatna eta wan naru hakun ayeuna neraka sami neraka oge cariosan ka
ngarankeun yen Allah teh nyiptakeun ngadamel neraka. Hakun itu benar. Artinya eta neraka pikeun jalma-jalma anu doraka, anu maksiat, anu kufur ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika henteu iman ka Allah jeung ka Rasulna jeung iman ka nu sanesna kitab sareng malaikat sareng takdir kodok ketentuan anu ku Allah pramis ditantukeun ka urang sadayana baik kuluna eta ti Allah mun teu iman ta eta bagianan neraka. Eta bener ayana Kanjeng Nabi nerangkeun neraka. Alhamdulillah urang sadayana janten jalma mukmin anu tembang-mang deui urang ngabenerkeun kana ayana neraka. Pikeun jalma-jalma anu neraka teh ibadah ka Allah, kufur ka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Tah jadi salarosna Kanjeng Rasul diutus ka urang sadayana pikeun masihan kabar gembira. Pikeun jalma-jalma anu iman ka Kanjeng Nabi ka Allah. Jeung pikeun mere ancaman pikeun jalma-jalma anu kufur ka Allah itu isina mah. Sami neraka oge terbagi beberapa macam. Mana eta neraka aya anu diaranan eta neraka nya eta pikeun jalma-jalma munafik anu kufur ka Allah Subhanahu wa taala di antarana wa ali fir'auna pikeun keluarga Fir'aun berikut Fir'aun nyaeta wasmuhul hawiyah neraka hawiyah hiji aya neraka hawiyah pikeun laknatullah ta Fir'aun nu kadua nyaeta pikeun musyrikun anu mana eta neraka diaranan wasmuhal jahim neraka jahim atau neraka jahanam. Aya deui eta neraka anu disebutna eta neraka nu katiluna nyaeta wasmuh saqar neraka saqar. Nu kaopat aya deui eta neraka disebutna neraka nyaeta neraka lazo lazo lada aya deui eta neraka anu kalimana disebutna neraka hutomah neraka hutomah. Terus anu kagenep aya deui eta neraka disebutna neraka sa'ir jeung anu jeung pintu neraka anu ka-7 nyaeta pikeun jalma-jalma ahli dosa gede min ummati Muhammad nanti golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti lain pikeun jalma kafir kufur bae pikeun majusi pikeun Nasrani ternyata eta neraka aya anu disadiakeun pikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad nyaeta umat Kanjeng Nabi Muhammad tapi milampah dosa-dosa gede. Ari dosa leutik mah anu mana eta dosa gede alladzina matu walam yatubu. Di golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad anu maotna henteu sempet henteu kaburu tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Eta mah kudu ditobatan. Dosa gede mah kudu ditobatan bahkan kudu menjalani hukum yang berlaku hukum agama. Mana di antaranya dosa gede? Di antaranya zina, zina muhsanah. Tah eta nama-nama surga sareng neraka seueur. Mudah-mudahan urang sadayana dilebatkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkeun tina neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'a ma ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung kana sadaya naon-naon anu datang ti Kanjeng Nabi junjungan urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun eta bener. Seperti mana Kanjeng Nabi anu
datang ke Kanjeng Nabi. Terus diceritakan ku Kanjeng Nabi kal mi'raji bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam ila samawati ba'dal Isra ila Baitul Muqaddas. Seperti nyata anu tumiba datang ka Kanjeng Nabi perkara mi'raj rangkeun bahwa kaula ieu cek Kanjeng Nabi keur penting dimi'rajkeun ku Allah. Ngimpi meureun bijasadihi hartina jeung jasadna lain mimpi lain rarasaan lain bayangan lain naon bijasadihi eta bener sallallahu alaihi wasallam eta hakun di antarana ila samawati badal Isra dimi'rajkeun hartina dimi'rajkeun eta ditaekeun jeung jasadna lain nyata halimuna lain ibadah nama di kamar halimuna kamar lain tapi berikut jeung badana adi urang mah pangka kadenya enggak haji gitu enggak haji lamun jasad sama nyata aya di kamar aya di imah aya di Indonesia kita seperti gitu iya mah lain ruhna bae tapi berikut jasadna luar biasanya tah eta ulah diakalan katakan ku orang bahwa itu adalah benar. Nabi ngaku-ngaku mengakui naik ila samawati ba'dal Isra ditaekeun atau di mi'raj eta naik ka langit santosna Isra. Ari Isra eta dilumpangkeun ila Baitul Muqaddas ka Baitul Muqaddas. Santosna dilumpangkeun tina masjid ka masjid terus dimi'rajkeun tah eta hakun. Naon anu terjadi ka Kanjeng Nabi urang itu adalah benar. Hakun eta benar. Urang kudu dina zaman harita Kanjeng Nabi dihina mimpi atau kumaha bohong termasuk mamangna Abu Lahab kemarinnya termasuk mamangna saya Abi Thalib masa itu mamangna tapi kulantaran mamangna eta aya syafaat Kanjeng Nabi cek kamari teh nya syafaat anu pikeun ngentengkeun siksaan henteu sampai diangkat mah siksaana dientengkeun gitu nyata ka mamangna Abi Thalib mungkin tina keur masa kecilna yang ngurus Kanjeng Rasul nya mamangna iyalah kita arek jadi nabi ternyata santos jadi nabi dan Rasul henteu diimani dibohongkeun ku Abi Thalib teu iman Kanjeng Rasul saya mamangna tapi eta meunang syafaat Kanjeng Nabi hanya sekedar dientengkeun ya siksaan anak eta Abi Thalib mamang henteu sampai diangkat model syafaat anu sanesna teh kamari tos hakna lebet kana surga tapi balai ada hulu henteu asup ka surga sebab aya syafaat Kanjeng Rasul ieu mah mamangna Abi Thalib. Tah jadi seperti gitu. Anu pertama iman katanya Rasul nyata Abu Bakar Siddiq. Ngaku leuwih ti kitu ge cek Abu Bakar Siddiq. Kalau percaya iman ka Rasul sebab dasarna iman ka Rasul eta bahwa Rasul eta sadaya Rasul sanes Kanjeng Nabi Muhammad bae eta ku Allah disifatan sifat sidik diberi sifat sidik bener ya berarti mustahil bohong geus mengakui itu ge anu mustahil cek akal atau mi'raj jangka waktu lah sababaraha jam sebalik deui. Nah jadi dilempangkeun dilempangkeun ku bogana ditaekeun ku bogana urang mah sebagai jalma mukmin anu iman ka Allah eta kudu iman ka Rasulna Kanjeng Nabi. Naon-naon anu terjadi ke Kanjeng Rasul eta bener. Eta ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Anas bin Malik nyarioskeun eta Kanjeng Nabi saehana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang ka kaula cek Rasul nya eta buruk ari buruk pas kumaha sih eta bentukna
baheula mah keleutik nempo eta kuda tapi hulunya himar nya dikang deui udah gitu dah aduh tah ieu mah urang mas sekedar nyaeta mengimani ngabenerkeun yen bener Kanjeng Nabi eta Isra jeung Mi'rajna menunggangi buruk. Jadi buruk eta wa huwa dabbatun abyadu tawilu fawqal himar wa dunal bigol. Alih buruk eta tutunggangan tutumpakan anu putih anu bodas tutumpakan anu bodas jangkungna nyaeta jangkungna saluhureun himar himar keledainya tak jadi jangkungna gedeun tina himar keledai terus wadunal bigol handapeun kuda jadi sagede kuda henteu itunya terus sagede himar henteu gitu jadi dilentikan ti kuda gedean tina himar eta seperti itu tutunggangan anak kita segede kebong kita tahu kumaha eta sakitulah kitu bae anu perlu kurang diketahui seperti itu eta buruk eta tutumpakan gedena nya eta gedean ti himar eta nepi keledai nya kudanya kuda aya keledainya keledai baleutiknya doang sagede meta kitu tah kuda mah udah gede tah udah gitu sebenarnya eta lamun diceritakeun eta perkara buruk dina kitab Dardirnya luar biasa. Satungtung deuleu nyampe. Urang lamun tina panataran ya. Lamun boga ilmu buruk teu kahalangan naon pandangan urang teh ti dieu teu kahalangan naon dulu ka ditu. Ka Cisimut ka Bandung ka teu ka satunya. Langsung datang ka ditu. Eta seperti gitu. Eta buruk atau munasabahnya munasabah cepat gitu eta gancangna malah dia buruk eta kan kilat ya dalam arti eta mana kilat buruk eta kilat secepat kilat ya. Secepat naon anu katingalina nyampe ka dinya geura dikuasaan bangta ilmu buruk ya ilmu buruk mun hayang ka mana wae gitu naik bae kana tanggal kalapat satu gundul kemana urang seperti gitu jeung lamun eta buruk naik manggihan gunung nyepan embe mah atawa kebo atawa kuda nya normal lamun naik begitu nonggeng nya tongongna eta turun henteu rata nya buruk mantep lamun pas nanjakan karena naik gunung suku handap ngaluhuran suku handap ngaluhuran jadi rata bae gitu nya sabalikna lamun pas turun eta suku buruk eta suku anu hareupna ngaluhuran jadi rata itu nonggeng seperti gitu lah cek katerangan eta buruk lain namanya cacahana dina kitab Dardir seperti itulah begitulah Kanjeng Nabi Isra jeung Mi'raj eta ngangge buruk Allah Subhanahu wa taala seperti kitu eta buruk sebenarnya tutunggangan tutumpakan berarti seperti itu maka digambarkan ya kuda tapi gitu saya banget awewean kan geulis gitu ya cukuplah digambar yang penting orang ngumping keterangan gitu cukup diimani bahwa buruk seperti itu langsung kali-kali itu bisa kumaha gitu masalah kawajan mah Inggris Belanda jadi kayak Belanda emang seperti gitu oke aya dina Dardirnya tentang ajar-ajaran cara ketika geus kitu ge tah yang mana nerangkeun masalah dina aya dina kitab ieu bae jadi campur ieu kitabna tentang tauhid lebet bae kana tauhid kana akidah urang kepercayaan urang kana naon anu disampaikan diceritakan ku Kanjeng Nabi nya walaupun mustahil cek akal kan cek akal kurang logika nah eta tutunggangan naon kitu percayalah kira aku aya tutumpakan atau hewan seperti kitu ya percaya gitu ku kitu bae eta kufur teu percaya gitu kan
kurang cukup iman, kudu iman karena mi'raj sareng Isra Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak seperti itu. Tah ayeuna urang lebat tos beres eta perkara tauhid anu kurang dibalag ayeuna kurang nicak kana halaman 10 urang aoskeun heula ngalap barokah tanpa ulan ka Syekh Nawawi itu urang lugot heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sitatun utawi pirang-pirang fardu wudu iku 6. Al awalun niyatu utawi kang kaping awal iku niat asani ghuslul wajhi utawi kang kaping do iku ngawasuh wajah wahaduhu lan utawi batas wajah min manabiti sya'ri rasi iku tetep saking tempat jadi buuk sirah ila muntahal lahya ini mari tungtung pentil kuping karone wadakoni lan gado karone tulan ing dalam ing dalam dawane wa adon lan ing dalam lebare minal buduni saking pentil jari ila muntahal ya ini mari tungtung gado roro wadakoni lan gado tulan ing dalam dawane wa adon lan ing dalam lebare minal buduni ila buduni saking pentil kuping sawiji ila udhuni maring pentil jeuli kang bawane asal isu imam laju seudi ngomong pentil naon nih pentil jeuli ya nyata ya dan sesuai pentil jeuli ke pentilan asal isu qasul yadaini utawi kang minta lo qasul yadaini iku ngawas tangan roro ilal mirfaqaini maring siku roro tapi utawi kang kaping papat masuk syai'in iku ngawas syawiji-wiji min basyaratil rasi saking kulit sirah au sya'id atau buuk bi hadihi kang ana ing dalam batas roksi sirah al khamis utawi kang kaping 5 qasul yadaini utawi kang kaping 5 iku ngawas sikil roro ma'al kabaini serta memuncangan roro asalisu tartibu ala hadhil kaifiyati wa ikana alaihi janabahu min majamati utawi kang kaping 6 iku tartib ing atase ikilah iki pertingkah wa ikana alaihi lan lamun ana iku tetep ing atase janabatun apa junub mimujamaatin saking jima au khuruji maniin atawa metu mani binomin kalau sebab turu au bari atawa salian turu lazimahu ghusl jami badanihi ma'aniyati robil janabati maka wajib apa ngumbah sakabeh badani wa serta niat ngilangakeun junub wa yuqadu lan ngabatalakeun al-wudu al-khariju sawab sampeyan selamat karena pembatalan mulut Bismillahirrahmanirrahim ayeuna urang nincak kana bab fikih tapi tina kitab ieu keneh ya bener ampun biasana mun kitab Pak biasana nu sanes samun fikih bae ya mah aya eta fikihna Bismillahirrahmanirrahim furudul wudu sitatun ari fardu wudu eta ayana genep sadayana hapunten sadayana terus terang perlu kurang sekedar ngaoskeun kita ngomongkeun kewajiban banyak pada zaman sadayana aya genep al awalu anu kahiji aniatu niat nu kahiji niat ayana munangna tina hadis Kanjeng Nabi setiap amal pagawean anu teu disertai niat eta biasa jadi kudu disertai niat pasti sah eta pagawean amal-amalan biniati nyaeta kudu aya niat innamal a'malu binniyat pasti sah ibadah atau sadaya pagawean eta kudu aya niat eta dicanangkeun hadis Nabi
Anu kadua nyaeta asani ghusl wajhi. Anu kadua membasuh atau ngumbah wajah. Batasna ngumbah wajah. Nah. Batasna ngumbah wajah. Jadi henteu asal-asalan orang ketika wudu ngumbah wajah. Aya batas-batasna anu wajib ka kumbah. Mana batas wajah wa anu mimana binti syari rasi ila muntalahiyani. Batas wajah nyaeta ti luhur semet jadina rambut. Di dieu berarti. Jadi upami urang ngalauduk kieu wukul henteu pasti yakin nyaeta kana batas wajah, di batas rambut sirah. Rambut anu jadi tina sirah itu dia kan. Ilaharna. Jadinya semet tak perlu kumbah jadi. Eta ti luhur, ti handap sampai gadok. Ti handap sampai gadok sampai kana gadok. Lebarna nyaeta ti minal udhuni ilal udhuni. Minal udhuni ilal udhuni lebarna nyaeta ti pentil ceuli palih kanan sampai ke pentil ceuli palih kiri. Nah, jadi gitu. Nah, jadi lamun di ieu teh mah sakieu kudu kecayan. Nah, karena adinya. Nah, jadi ulah asal-asalan. Putra-putri orang kami karena sebatas naik perhatikan ke orang naiknya sebenarnya kencan orang terus terang dukapan putra-putri orang terang naiknya karena naik mungkin can bener can apa ayo tinggal ke can nupi teh kana batas lah agahan beca cek iya na bangtena udah terus itu masih rata gitu bah niat ngajarkeun ilmu deui ka anak tok sawa kak mamajikan tepakeun mamajikan aya ngalaudu moana bapak-bapak terus perhatikeun kamu namampan wuduna pamajikan pun kadorakan eta oh kadorakan ulah dalam kenonggengna wae dalekeun teh perhatikeun teh ih garing kene kita mung kitu doang mung kitu doang kulit anu deukeut kana jadi rambut yakin gitu hadekeun kewajiban salaki. Untungna pamajikan bapak-bapak sadaya rajin ngajina sanajan teu suamina insyaallah nyaeta aya di pangawasan mah ya tiasa selaras itu ibadah sebab nepi kana pangawasan. Tapi kewajiban salaki sebenarnya. Koma anu daek ngaji mah kitu wajib jasa salaki diperhatikeun geus wajib lamun salaki ustaz badung-dung teh mah itu kewajiban dia begitu. Nah, jadi orang kudu leres dina ngumbah wajah. Eta. Oge eta hakikatna mah sing horeng dina wudu. Dina wudu eta bisa mempengaruhi ti waktu semet mimiti ngalaudu sampaikeun kana salat eta bisa mempengaruhi khusyukna dina salat tergantung dina mulai wudu nepi ka mulai salat. Makana urang sok nguping aya bahasa khusyuk. Sing khusyuk salat mah babari kita khusyuk. Hese khusyuk teh. Untung eta khusyuk teu termasuk rukun atau napi syarat dina salat. Urang sadayana termasuk abdi pribadi ya cantiasa khusyuk hese. Tapi aya 5 cara supaya salat ieu khusyuk. Aya 5. Aya 5. Tapi orang sanajan cantiasa orang berusaha supaya orang salatna bisa khusyuk. Anu cek kalau orang teh macam dengan dong babari sing khusyuk salat teh ya lah di imam khusyuk salat masjid di imam di masjid kalau di mana gitu dah khusyuk di imam. Ngomong khusyuk ya lamun hayang khusyuk salat urang eta carana aya 5. Anu mana eta khusyuk cek dina Al-Qur'an dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala bikin jalma-jalma anu bisa khusyuk dina salatna dijanjikeun eta jalma bahagia. Bahagia ku Allah disebatkeun ge eta jalma teh eta hamba teh bahagia berarti bahagia ku Allah ku Sang Khaliq ku Raja sadaya alam. Luar biasa berarti geus pasti
bahagia dunia akhirat. Tapi hese Pak maksudnya sakumaha cek Allah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad litahqiq bener-bener ya. Parantos bagja eta jalma mukmin nu kumaha jalma mukmin anu parantos bagja bahagia wa Allah yang disebut eta alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jalma mukmin anu salatna khusyuk. Da teh dia urang ameh kana wudu deui sebab wudu ieu pikeun salat. Ari salat eta disunnahkeun apa sunnahnya khusyuk. Untungna cek tadi ge sanes termasuk rukun jeung syarat bahaya lamun salat. Tapi aya salah satu ulama anu ngalebetkeun yen khusyuk eta syarat salat atawa rukun lah. Nya bahaya tah tikanan lain para wali Allah. Ulin ke saeutik, teu sadar ke saeutik, lain keur salat teh batal kitu nya. Batal ulangi deui kitu. Kitu ngarasa teu khusyuk, batal eta mah. Ieu mah urang mah eta nyandak kaol anu bahwa khusyuk eta hukumna sunnah. Carana lamun hayang khusyuk salat urang tina wudu keneh. Ya. Cek Syekh Ali Tontowi aya 5 supaya sholat kurang iya engke santosna wudu ya bisa khusyuk aya 5 ya harasa aya 5 ya mana anu kahiji tina wudu keneh mun sholat kurang hayang khusyuk cek Syekh Ali Tontowi aya 5 hiji lamun keur wudu ulah bercakap ulah ngobrol ieu mah keur wudu weh kawan teh keur wudu tah eta geus ya. Kudu bisa menghindari eta. Ketika berwudu jangan bercakap artinya. Aya itu aya. Keur wudu ya keur wudu. Mending can wudu mah keur ngantri kita ngobrol tanahnya. Kumaha ieu berarti ngobrol tah. Eta geus kadituna eta lamun wuduna kitu bercakap ngobrol gitu kumu sobor kosong. Ya. Hindarin ya. Insyaallah urang mah ai keur wudu mah jiga nanya jarang tapi sok aya mah aya bae. Bercakap ngobrol hiji salat urang hayang khusyuk mulai tina wuduna ya hiji nya eta keur wudu ulah ngobrol ulah bercakap ulah ngobrol gitu keur wuduna ya babeungeut mapanangan wae ulah tina keur wuduna anu kadua makana ketika eta cai asup kana mulut ya ketika eta cai asup kana mulut ketika wudu makrifat ya makrifat hakikatna keluar dosa-dosa mulut ya keluar dosa-dosa mulut urang ketika wudu hakikatna mah makrifat nama urangnya makrifat eta artina dohir nama urang ketemu ya ternyata eta hakikat nama keluar dosa-dosa tina wudu makana ada sing khusyuk dina wuduna. Terus ketika membasuh muka ya, ngumbah wajah, ngumbah beungeut keur wudu. Tah eta hakikat nama keluar dosa ya. Tina kelopak biji mata. Keluar dosa. Karena sunahna 3 kali supaya loba keluar. Wajibna mah sekali rata atau masih lamun buru-buru teh mah gitu tah. Buru-buru dina wudu boleh artinya disingkat dina keur wudu dicanak wajibna bae nya. Wajah bari jeung niat hilangkeun dosa leutik atau kumaha. Pandangan sia nu genep bae ya, nu genep. Meunang ari dina wudu mah tapi lamun dina salat mah teu meunang buru-buru. Ari keluar waktu tah teu biasa bae normal sabadarna mah. Urang mah lain qomat tarawih buh qomat dina salat sampurnakeun dina salat eta aya sanaos eta waktos kaluar biasa bae normal babacaan teh aya nu disingkat kitu sampurnakeun salarosna mah eta ketika urang ngumbah wajahnya eta keluar dosa-dosa tina kelopak biji mata urang terus ketika eta cai ngabasuh nyaeta panangan urang keur wudu sabenerna mah hakikat nama eta keluar dosa-dosa tina celah-celah tangan urang jari hiji.
karena seueur ngalawudu artinya seueur salat berarti seueur salat seueur ngalawudu eta makin seueur keluar dosa tina diri dosa leutik ya. Panangan tadi teu karasa ya panangan mata ya. Teu karasa eta dosa nu kitu teu karasa. Mulut makomo tadi teh kudu sering kekemu. Tapi kekemu lain kekemu sikat gigi lain kekemu wudu. Loba mah sudah. Kita kan dosa leutik begitu mah nya, dosa leutik lah anu bisa nyaeta dihampura ku Allah ku jalan wudu seperti kitu. Dosa ningali ngareret kayak gitu, tadi saha coba ku wudu. Salarosna mah. Terus dina wudu urang nyaeta sok ngusap kepala ya, sok ngusap eta kepala, hakikat nama eta keluar dosa tina otak mesum urang, otak mesum atau keluar tina telinga, lubang telinga urang. Tah kata gitu. Hakikat urang apa? Karena dina terus dina kaki urang ngumbah kaki keur wudu eta maripat hakikat nama keluar dosa-dosa tina salah-salah kaki. Jadi keur wudu ulah bercakap ngobrol khusus. Anu kadua eta nu kahiji ya supaya ke salatna khusyuk nyaeta dina keur wudu ulah ngobrol bercakap. Nu kadua supaya salat urang ieu khusyuk lima cara. Cek Syekh Ali Tontowi. Anu kadua nyaeta mulai beres wudu ya di tempat wudu ke tempat sholat engke ya. Henteu marang tasbih. Nah tasbih hayo. Ieu papahan urang ieu teu sadar ya ayeuna mah ya. Ayeuna mah di tempat wudu urang tos beres wudu ieu. Ya, ke tempat sholat engke mulai sholat ulah tasbih, hindari tasbih. Tasbih teh kieu. Maaf ya, eta cek Imam Ali Tantawi. Urang alihan urang. Lain kieu bae, nya kumaha we? Kumahnya. Sebatas gitu tasbihnya atau kumaha kieunya ya kan laganya atau kumahanya teh tasbih. Ya. Sebatas tasbih eta dilarang. Ulah kitu nya di tempat wudu menuju salat bukan apa? Ulah tasbih. Atuh komo sanggeusna wudu nya. Naon nyata ngobrol atau kumaha we kumaha pentingnya atau mah nah gitu komo nyata update status mah gitu nya ngajalan HP terus kalau wudu arek salat gitu nya HP atau apa atau komo gitu mah tah eta sulanan urang tina tempat eta cara untuk khusyuk di salat urang 5 tah kada 2 tah jadi hindari tasbih eta kitu tah atau kumaha laga atau suku atau kumaha kumaha ge atuh tina wudu beres wudu ngadoa Allahumma ja'alna tawabin terus menjelang salat atau lamun teu salat sunah atau dieu maca istighfar astagfirullah kitu meureun nya kitu bae sampaikeun ka salat ulah tasbih sekitu ai tasbih mah tasbih meunang tasbih subhanallah tasbih meunang subhanallah dimana nanya woi urang kemana ke putih malah subhanallah kitu bae meunang ya ulah dilayanan tasbih di bae leuwih ti tasbih kita mah kena ganggu kana salat khusyuk urang kitu aya tasbih mah meunang tasbih mirip saeutik ulah salah dadean aya tasbih khusyuk ku jeung tasbih tadi nyalakan aya tasbih mah meunang tasbih nanya gitu subhanallah jadi banyak kita iya nah ngomong gitu urang eta urang berikut abdi pribadi ya karena karasa ieu nya karena karasa mudah-mudahan urang kepayun ya supaya rada-rada dihadekeun gitu iya ayolah sing ingat ya tidak pangaosan ieu sanes cing abdi ya Syekh Ali ya misalnya cara supaya sholatnya khusyuk tina tempat wudu sampai ke tempat sholat ulah tasbih kumaha komo ngobrol update status atau kumaha enggak supami bak saya nama langsung sholat sunnah atau istighfar kalau langsung komo ieu mah nyata arek sholat ewon lalaga seurik teh seurik siku gitu nya ari imam mah meunang imam mah ngabijaan meunang ayo luruskeun geus siang heula meunang
Bahkan diparentah ka imam ulah waka mulai eta imam lamun barisan can rapih can lurus. Pagawean imam teh ngabejaan ulah ilun. Gitu. Ilun males teuing asal ulah halagaan gitu. Cukup we imam ya. Artinya sawu pakom teh nya luruskan dan rapatkan barisan. Sebab lurus dan rapat barisan itu sebagian daripada kesempurnaan sholat. Gitu. Maksudnya luruskan dan rapatkan dirinya dan berarti rapat antara nempel kaki urang jeung nu sanes nempel lain, tapi rapat saukuran teu aya celah satu orang kosong gitu tah. Makanya orang ieu sing ngarti masing-masing ketika komat kapayun tinggalian dia palih kanan palih kiri pinu calon can pinu ulah wakan jeung barisan heula diburi eusian heula anu payun pinuhan sebab naon sebab eta lamun barisan can pinuh nu hareup can pinuh be nyeun barisan deui eta kaleberkeun makruh berjamaah tapi artinya makruh berjamaah gunang urang sadayana sanes makruh individu pribadi ari makruh individu mah nya urang masing-masing gitu ninggalkeun bacaan gitu itu makruh pribadi ieu mah makruh berjamaah artinya eta makruh berjamaah eta bisa ngalingitkeun pahala 27 derajat eta urang berjamaah ge hayang ngahasilkeun 27 derajat dibanding salat-salatan urang berjamaah teu ngarti kabehan hayu pada ngarti kabehan ulah kudu ditahan tingali da bulus ayo serak-serak tah can pinuh ayo umpat ka belah ditu belah ditanggas eta karakna barisan kadua kitu deui barisan kadua can pinuh geus nyedi diburi kumaha aja kan ieu makruh berjamaah ieu nya akibatna ka urang kabehan berikut ka imam ka kabehan teh kanu khusyuk kitu nya bisa ngaleungitkeun 27 derajat atuh aja-ajakan ya aja-ajakan jeung nyieun barisan eta upami tos pinuh anu ti payun nyaeta cara nyieun barisan di burian imam setengah ya gitu seperti orang salat berjamaah duaan ya di mana eta nyieun barisan makmum di burian kan itu gitu imam dipanggil marah main itu sorangan nyieun barisan tigigir bola katuhun utama bola katuh utama bola katuh maksudna utama katuhun imam gitu nya saleutik lah gitu tanjin barisan eta kayak upami imam lurusana di katuhun jadi artinya ulah katuhun teh ka dulu gitu bisa anu maling sorangan itu tah gitu eta jadi sok makana abdi ge sok ningali heula bisi makruh sanes ku pang ieuna kitu nya pangwani sanes urang pikeun urang sadaya itu can ditinggali ke kanan ke kiri isi terus kedah nama sebelah teu kudu di ayeuna urang tos ngaos sadaya hayu serep mana yang terpinuh hayu diatur budak leutik anu ieu diaturkeun hayu kitu geus intina mah upami rek salat tina wudu menjelang salat ulah tasbih komo ngobrol olagaan mah sukat sikeun supak sepok ngobrol itu eta geus leuwih tasbih eta pokona ka dituna moal khusyuk eta salat anu katilu nyaeta 5 cara untuk salat bisa khusyuk nyaeta kudu nyambung seruan adzan ketika nyaeta entos wudu bener ngupikeun adzan eta sambung hai Allahu akbar Allahu sambung Allahu akbar gitu nya Allahu akbar Allahu akbar sambung hayya 'alas shalah la ilaha illallah pada tah tasbih hayya 'alal falah la Allah sambung gitu beres tah kedah urang rada dirapihkeun salat urang nyambikeun urang-urang keneh supaya sampurna engke di akhirat ibadah urang terutama salat urang dari kuari keneh kudu dibenerkeun adzan eta nu adzan isuk maca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima eta teh naon da ulah dicegah eta mah ngabejaan eta si muadzin teh arek ada ngabejaan namun ketika ngupikeun disebut aran Kanjeng Nabi shollu 'alaihi wa sallimu taslima para sholawat salam gitu
syahada salat taala. Ta eta itu. Makana ketika nyaeta aya anu azan, urang eta dianjurkeun nyambung gitu aya Allahu akbar. Makana lamun aya anu adzan urang bercakap biasa ngobrol di bae. Betul jojo adzan. Nah, itu tah. Eta kumaha? Jawab Syekh Ali nyaeta yukhsha dikhawatirkan matinya dalam keadaan suul khotimah. Cujung bae gitu nya. Kemudian ada minimal sanajan orang ieu kapetel di abdi nya. Hampura abdi lain pang bener lah gitu. Ieu kapetel dari makan metelan abdi pribadi urang sadayana ya. Gitu. Sanajan teu sempat ke masjid keadaan mah urang diuk heula, sotin heula gitu nya. Karena sotin heula naon ge? Duit ka kupingkeun Allah. Terus sambung. Karena geus beres mah keur adan. Makana lamun aya nu adan ngobrol, bercakap-cakap atau kumaha yukhsha dikhawatirkeun matinya dalam keadaan suul khotimah. Eta cek saha eta? Lamun aya nu adan yang ngobrol bercakap ke mautna bisi dikhawatirkeun sieun mautna aya di suul khotimah eta ceuk nyaeta Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti eta kitu. Nyarios geuna cek Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti lamun aya nu adan urang tetep ngobrol bercakap teu memperdulikeun nya. Makana komo aya bisikeun di bumi atau di urang nguping eureun heula naon dik dangukeun bae heula karena mah urang tenang terus tapi diajak salatnya senajan teu ka masjid senajan teu harita atuh dimeunangkeun ieu nu penting azan kagok ieu kagok nah teh salat teh ieu arek jam 1 bae lah kagok eta meunang penting tapi bisa teh aya jamanya wa yajuzu takhirus dinarian diterangkan wa yajuzu takhirus salat bisa teh aya jama dimeunangkeun akhirkeun salat tapi syaratna ngazan. Artinya ulah sibuk tepungguh tak aya tujuan sholat jam berhak kengkena teu tujuan sholat tapi kudu meunang akhirkeun eta waktu ada 2,5 kilo kira-kira yuk geus hese ditinggal kagok tapi diajar meunang dina meunang boleh tadorana anu kaopat. Nah jadi gitu nu kaopat eta anu katilu di mana adzan urang sambung Allahu akbar ya rasulullah as-salatu khairum minan naum ya yo terus lagi tenan naum ulah gitu disambung jadi saja teka masjid dia salat atunya teu naon ieu tadi teh ya teu menang pahala berjamaah gitu sunah ieu berjamaah mah sunah tapi parlu kifayah kudu aya bae di masjid. Alhamdulillah di masjid sok aya bae sasaha ge sesuai sok aya bae. Kadang anu biasa teu aya bae lah. Urang sering ieu bae nya. Anu ka opat, mulai asup kana salat. Allahu akbar. Tadi orang tos lulus nya. Tina kahiji kadua katilu alhamdulillah lulus keur wudu untuk ngobrol. Di tempat wudu ka arek salat untuk tasbih, untuk ngobrol atau tasbih. Anu katiluna nyata orang ketika adzan untuk ngobrol tapi nyambung ke saudara. Nu kaopat lebat kana salat, mulut membaca, hati mengingat. Kumaha? Ketika orang Allahu Akbar kabira, mulut membaca Allahu Akbar kabira, hati ingat gitunya orang baca doa iftitah gitu tah. Doa iftitah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Eta salah satuna eta abdi teh kamari teh nya ngabantu kana khusyuk. Lamun urang mulut membaca keur salat Allahu Akbar kabira walhamdulillah subhanallahi wa ta'ala ini wajatu wajhal. Ingat bae kana ini wajatu wajhal lilladzi fatara samawati wal ardh. Makana mulut eta membaca artinya membaca gerak eta mulut ulah cicing bae. Naon dibaca? Sebab Kanjeng Nabi ge salatna mulutna bergerak. Emang ningali kitu mulut Kanjeng Nabi bergerak. Ningali ceuk nya eta Ibnu Khattab bin As. Khattab Ibnu As. Ningali Kanjeng Nabi salatna nya eta katingali janggutna bergerak.
Kunaon jangkutna bergerak sebab gadona bergerak. Berarti lamun gadona bergerak jadi babacaana ya, berarti aya babacaana henteu cicing begitu. Nah, teh berarti salat eta kudu digerakkeun. Dibunyikan Allahu Akbar kabira ya gerak pan aya cicing bae Allahu Akbar lain hate teu saya terserah kitu teh nah jadi lamun hayang khusyuk mulut membaca hati mengingat-ingat Allah baca bismillah orang baca tahun mulut membaca tahun a'udzubillahi minasyaitonir hati ingat kana a'udzubillahi minasyaitonir rajim sanajan henteu ingat kana maknana. Terus Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ingat mulut membaca Bismillah, Alhamdulillah. Hate ingat karena anu kurang dibaca. Eta nu kaopat. Terus sampaikan ke angis bisa tahan begitu eta. Urang malain pan. Ya. Mulut membaca ke salat Fatihah, Rabbi fili warhamni wajbur. Hate mah ka mana ngalayan, teu inget kana babacaan urang tuh. Atuh kumaha khusyuk aja. Ari khusyuk eta hate teu inget salian keur salat gitu. Hate teu inget kana salian keur salat berarti ingetna keur salat bae. Lamun keur ruku maca subhanarabbil azim wa bihamdihi subhanallah inget terus sami Allah udang dina ruku maca sami Allah terus sampai ke 4 rakaat 3 rakaat sampai ke ulun salam assalamualaikum. Teu inget ka bangun eta khusyuk marana. Can bisa urang ya. Diusahakeun sarokat barokat rada sarokat teh lulus ya. Kan itu nama Allah sadari tahan ku hese eta khusyuk teh senajan hese hayu urang usahakeun lah. Aya kudu aya usaha teh urang sampai mana terus dan terus urang usahakeun tah ieu 5 opat. Anu terakhir supaya cara supaya salat khusyuk supaya urang dijamin ku Allah nyaeta hamba-hamba Allah anu bahagia. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khushu'un kalimat terakhir munaya. Eta pahami bacaan. Pahami baca. Ari tadi manu kaopat mulut membaca hati ingat. Ya, beda kan? Mulut membaca at-tahiyat, baca tahiyat. Mulut membaca at-tahiyatul mubarakatus. Hati ingat ya baca at-tahiyatul mubarakatus salawat. Tapi henteu paham kana manana. Ta iman terakhir supaya lebih mantap khusyuk ya. Di samping ingat mulut membaca terus hati mengingat. Oke, pahami bacaan. Awas. Lain dititah diterjemahkan. Pahami. Artinya orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau qul ya ayyuhal kafirun. Jadi paham bacaan gitu ya. Orang baca qul ya ayyuhal kafirun la artinya katakanlah Muhammad ya, wahai orang-orang kafir terus saja baca orang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi paham bacaanna. Maha suci Allah anu maha agung. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah ay bimana taqabbal. Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah narima gitu. Paham gitu sami Allah mudah-mudahan Allah narima kajal-kajal anu memujinya. Terus Rabbana lakal hamdu wahai Tuhan kami lakal hamdu. Puji bagimu milku samawati yang memenuhi langit 7 lapis langit memenuhi terus gitu. Terus sampai Allahu Akbar paham orang baca Allahu Akbar atau Allah Maha Besar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Nah, pahami bacaan ya paham tapi lain dititah diterjemahkan lain hanya sebatas paham. Terus salat diterjemahkan dari bahasa Arab atau hati bahasa Arab dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Agama lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Teman sahabat kali baik. Karena sebatas ilmu hesegenya memahami bacaan. Tanah saja. Tapi resing kan masalah aja terpaham ya bacaan tengarti. Tapi bener bacaan Fatihah bener hurufna gitunya. Jeung ingat bahwa eta teh baca Fatihah terus. Eta salat sah bae sesuai jeung rukunna. Sebab wajibna eta ku bahasa Arab salat teh. Makanya ibadah mah ngarti cek agama kitu ulah hayang leuwih. Ulah hayang leuwih. Ari hayang ngarti bae mah terjemahkeun atuh batal salatna. Ai geus eta bahasa urang salat ya, bahasa naon salat? Ti awal sampai akhir bahasa naon? Bahasa Arab. Ngarti henteu paham teu? Nanu urang dibaca jujur urang. Atahiyatul paham teu? Paling dia paham yen ulah nu leutik kanan paling di Fatihah paling nya. Paling Rabbi firli, ampun dosa api warhami, kasihani apa yang kan itu doang. At-tahiyatul senajan sama sekali
ngerti tapi aya bacaan anak baik tina bacaan rukun maupun bacaan sunnah hasil baik lamun palebah bacaan sunnah hasil ganjaran sunnah lamun pas bacaan rukun atau hasil padahal teu ngarti itulah itu wajib paham mah gitu ya ulah hayang bener tukur gitu cukup gitu ulah bisa acak-acakan nah gitu deh sebagai khutbah ya wajib lagi rukun lagi bahasa Arab geus Arab di khutbahkeun arti teu ngarti urangna anu bodoh urang anu bodoh hayang ngarti mah pasantren belajar bahasa Arab gitu kan bener teu kudu dijantar-jantarkeun gitu cukup urang ngarti eta si khutbah eta keur mepelingan urang ya bahwa wasiat eta akwa supaya wasiat takwa urang itu supaya takwa ka Allah kitu ngajak si khutbah kitu cukup ngarti sakitu ajeng lupingkeun ya. Sebab jadi jamaah ya, aya rukuna khutbah mah aya 5 kitu panggih urang khutbah aya 5 aya rukunan khutbah seperti salat aya rukunan ya tuturkeun rukun we geus tuturkeun rukunan tuturkeun bahkan dina salat mah aya sunnah sebatas sunnah urang dipigawe yang bacaan tapi dina khutbah eta diterjemahkeun atau di lain sunnah-sunnah acan hanya sebatas sunnah boleh nanti boleh tapi itu lebet karena sunnah-sunnah acan kan boleh tapi ada batasan-batasannya rupina sakieu bae geus disampaikeun mudah-mudahan urang tah aya manfaatan di iman urang ieu ratus abdi disampaikan hapunten dina sadaya kasalahan panjenenganna hapunten tutup basa sarangan ku bacaan eta ayatul hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ilahi Gak udah dicurus semua